Dinda Putri Bilqis, tiasa sekolah SMPN 2 Bojonggede, dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salieun teh eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yang terdekah ieu dilakukan lantaran ayana pamunduh ti mayoritas masyarakat anu ngangluh warga kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapiatur, wilujeng patepang dieu dina warta anu bakal dongkap. Pamit mundur pamit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.